dahar geus, ngopi geus. Ka kebon heula lah aing nu jagong aing. Balala meureun ieu. Kebon heula lah. Assalamualaikum. 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 Salam. Ini naya. Oh, keluar. Ih, benar ya. Oh, tadi keluar. Tenon tuh. Ulin bae gitu ka dieu. Keluar. Tuh. Aya. Habis tuh lah, keluar mah balik deui lah. Ya udah ya. Assalamualaikum. Salam. Naon tak budak ulin kawin di pengangguran ge. Gawe heurang karek ulin. Aya naon, A? Dari aya budak ka dieu. Saha tuh? Si Acil. Dek naon? Ulin yang ngomong nama. Tadi mah lain cerita eureun heula. Budak pengangguran gitu eta ulin. Atuh hajeun ngaranna ge batur salembur ieu, batur ulin. Sek jajan naon nih budak pengangguran gitu? Ngakan angin. Ih, kan angin ngaranna ge ulin doang. Geus asik aja lah. Aing ngajakan dia bercanda ulin deui. Ih, kitu amat boga kakak ngaranna ge parawan. Bukan hari hiji ge. Keseleh aing ngaturna. Obat ge genep. Kaldi tak budak ulin ka dieu. Oh, masa enggak salah. Kebenaran ya emang salah. Tadinya lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumaha jagong? Jadi Atuh urang minta DP heula ieu jeung jajan-jajan di kebon. DP malulu teh kamari. DP kamari beak wah aing pake meuli gagang pacul jeung enggreen. Jagong aing beak ku beurit. Oh, dia teh ngabeak. Kumaha sih? Ambil duit hanya blak ya. Dia hiji minta duit bae. Oh, dia teh ngabeak. Kumaha aing jajan? Geus lah urang udah ka kebon heula nya. Geus beurit ya. Ih, mah teu menang ulin, jeblak pake bere duit. Saya ngajar lah. Duit malulu. Saya gawe teh. Duh, aing teu gawe-gawe pugusan. Garating kan pagawean da ieu kuari. Aing parusing nya teu boga duit, teu boga pagawean. Kumaha carana ambe boga duit ieu hayang dahar aing. Duh, aing kan pagawean di mana di itu ieu. Kumaha nya carana? Oh, aing pusing lah. Woi, karena naon? Weh, pemikiran pagawean aing. Liur aing. Di lu aing bae ka kebon ngarit. Dek naon? Badan jukut. Aya duitan eueuh. Aya. Benar ya. Ayo. Ayo atuh. Aing. Aing kitu mah. Duh, aing karasa di imah. Kebon tikal lah, nang jagung lah. Ya bisnis kudu benernya. Aing teh boga duit soalna yo. Bener yo. Ih, aing nak tanya. Aya kopian eueuh. Kudu aya eta mah kudu. Ieu kabeneran aing nganggur. Ah, ieu kebon aing yo. Pan ieu saparana geus anu ngagawean. Eta tengah nyecer coret. Makana aing nyita sia ge. Aja aing masalah duitan, oke. Kata sendalna jeung kalana lepis. Siap. Siap. Penting ada duitan. Atuh meureun bae sih, asal aya jeung ganjel beuteung bae ieu. Canda hari urang. Geus ayo beran apar. Yuk, kumaha yo? Pagaweanna. Oh siap, Oke, sedih siap. nya. Aing video. Oh, balala amat ieu jagong. Aduh, kemana nih Tika ngomongin ke kebon? Panau? Lah, di kelan ada bangku. Iya, caranya tinggal dia. Kamarannya budaknya ya.
Kebenaran dia. Ah, karena dia. Sia di mana-mana aya bae. Buang dosa. Itu ulah tas ngalah simot. Kalau simot tetep menang-menang lah jahar rese. Bisa ini dah. Bisa aing nambah banget sia. Ih, segala kamat. Bagus tuh lah. Ini tengge. Lah aing asola lah, jeung saya nu gawe di dieu lah. Ye, ya sia di dieu. Atuh aing gadik naon jagung sia lah. Bener apa henteu? Atuh eta buktina sendal jeung celana aing geus nyewa budak duaan jeung ngoret jagung aing. Oh, eta celana jeung sendalna. Oh, itu anak buah aing keur garawe duaan. Oh, Ngomong di mah saya tuh parawan gili sangat. eta mah aya aing. Naon teh sia? Ji, ari adina mah gelis. Kakana mah doang paruran kalapa. Ye, saya ngomongna kitu harap jadah meureun. Maliboran jagung sia ku aing. Di ulah kitu atuh. Kenalkeun atuh adina ka urang. Engke jagung ku sorangan cokot bae geus. Asal kenalkeun jeung adi sorangan. Kumaha? Di, oke kitu mah. Bener yuk. Deal atuh. Deal nya. Geus, anak baik lah. Oh, geus kira ulah kebal. Baja. Oh. Boy, barudak, karena dari lah. Ade. Bos, enak, Bos. Ade. Enak ya. Geus mah di jero bae di kebon. Eta pendukut, aing perlu lah dekat ditu lah nya. Oke, siap. Oh, enggak sip. Yang Oke. penting mah lancar. Siap. Oke. Ayo. Kabeneran bos. Wah, atuh heueuh lah. Kurang tinggal kena SB yuk. Ayo. Daripada gawean capek geus. Mending HS urang lah. Bos, udah amat. Aing mah nu penting duit lancar. Bener bae sih kitu bae. Ah, saya deh yuk. Aduh, pacul teh di bawah poho. Aram jadat ta budak. Ning garawe malah malolor, kuan ditinggalkeun sakedeung ge. Hoi. Naon sia? Atuh itu gawean ditinggalkeun sakedeung ge. Ampura bos. Sok tempat lain. Aduh sia. Ampura bos. Aing kabeneran, kakasnya ke kebon. Aing ka dieu bae lah. Heueuh lagi bete. Nih, kan jadah sabudak. Kamu anak balik. Woi, kan jadah sia. Siap.